Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka pare ngalana di barasehan, duka tarunduh duka naruntut sarare nu ngajawab salamna sorakna rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para hayam na cecempeh nu dariuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabeh. Melak jati sisi leuweung di bajuran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teka paksa, araya, lembur naon ieu teh Ibi? Sukaresmi. Ieu nu ngaosna di Sukaresmi mah nya Ibu, buka beda di tengah sawah. Nu hadirna teh sanes jelema wungkul jurig oge aya. Nya Ibu, jurig teh di Sukaresmi mararesepeun kana ngaji. Ngan beda-beda ari jurig jeung jelema lamun keur ngaji cicingna ari jelema mah resepna teh dinu caraang, ari jurig mah dinu itu. Padahal mah di dieu teh aya keneh dinu caraang tempatna kunaon geuning kitu bapak-bapak cicing dinu poek berarti itu teh ngaranna nyumput teu lain jurig. Pokoknya aya jurig di karupe keraku jurig ararudud. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah wa wa'ada alaihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayah sadaqallahul adim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aydan adibu auladakum ala salasi hisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Kira anak bangsa eta karunya ece nu mere susu kalah ke aki-aki sedang teh susu efek teh gelasna wungkul. Moga-moga akang hansip ieu sing husnul khotimah sing ditarima iman Islamna. Jatuh kerami keresana Neng Ayani sarang Cep Andi putrana Bapak Rudi Rudi Bapak Radi dina ieu wengi ngumpulkeun jalmi-jalmi anu katawis ieu jalmi jumlahna leuwih ti hiji
sanajan beda-beda profesi beda-beda potensi di antawis nu hadir pameget sinaran istri kaum buruh pegawai negeri di antawisna aya padagang sareng patani diregregan ku hadirna para ulama para kiai oge pamuda jeung pamudi sanajan dina ngaji sok rada pati kurang kaciri utami dina ieu ngaji diayeban ku pemain inti nu geus teu birok deui dina ngaji nu hadir lolobana aki-aki jeung nini aya nini aki-aki parawan nu nyeri tuur nu nyeri cangkeng nu roromeheun nu boga hutang disakseni ku langit sinarang bumi maksud urang bade milari pangarti ngabandungan ceramah ti hiji istri dugikeun karido angkat ti bumi ngantunkeun sinetron cinta suci sami-sami caran dukul dina luhur kursi sareng dina hanapeun tangkal kai mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi jadi payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat jadi ahli sawargi ya robbal ibu teh nyora ceu di ditu jurig sing tararik nyorana ceu hoyong ka surga mabeh dia bapak-bapak ayah akang hoyong ka surga lain saya tamat nyora kalau molohok jika nu bogoh aja bingung ningalikeun saya tagra aja kalau molohok we kieu ari nyora henteu disebut ceng-celengan da arusi tak yang geuning acanya dina pangajian mah di mana-mana termasuk di dia di Lembur Sukaresmi Semarak suasana teh lain pula laki nu nyora teh seuseurna lain lalaki tapi awe nu sok ini kana pangajian lolobana nu sok ganeng dina pangajian nu sok rencen ku pakaian nu sok panasan ku harta batur nusok ala kili kana pangeusi imah batur ajengan runtag rumah tangga na kagodaku nusok epes meer babari leweh nusok manyun lamun salaki teu boga duit nusok nanyuk tara bebeja ka salaki matak dina neraka oge lolobana alhamdulillah astagfirullah kana neraka alhamdulillah naudzubillahi min tapi insyaallah ibu-ibu urang Sukaresmi mah pasti sadena ge bakal jara di ahli surga amin saroleha ibu-ibu urang dia mah geuning darek ditariung sakalian keur pangajian mah da abdi mah yakin eta tiung aja balik ti dieu teh datang ka imah mah dialungkeun nya dahareud ararat bayeng cik ibu lamun awewe ditiung wae saya awon tiraku keur diangir dititiung subhanallah ibu bapak jamaah sadayana ieu teh abdi teh rada keung ngaos teh bu ieu teh panggung teh meuni gede-gede teuing nya curiga abdi makamari jika pengalaman kantos ngaos di Ciawi Gebang paradi di Kuningan kan panggung teh jiga kieu gagah wedel badag abdi naroskeun kanu hajatna da panasaran bapak ceng teh ieu panggung teh meuni wedel-wedel teuing badag-badag jabag gagah datara aya mu balik edan nari malam kamari cekeng teh bapak aya naon cenah saur anu hajatna teh kamari mah cenah aya wayang duka di dieu kamari aya sabaraha cekeng teh bapak mayar wayang 70 juta abdi mending ngajenghok cu mayar wayang 70 juta ada abdi mah alhamdulillah para di umur-umuran jadi mu balik can pernah dibere sakitu termasuk ya ge Pak Bos Radi geuning ka abdi mah meuni nawar wae cu ari ngaji kudu lila bari rame ari amplop lemah pret nya ai cek paradi teh atuh cenah Bu Haji Singrido anggap baraya hampura paradi keur kieu mah dulur eueuh baraya da abdi mah usaha bayar we sing gede
nya tapi alhamdulillah da abdi mah yakin ari Paradi teh bos pinang pasti Paradi teh jelema eling ibu. Nuhun ibu punten ari Paradi eling teu Bu? Jujur jawab eling teu? Kitu mun cek ibu eling abdi mah nangtukeun eling teu na Paradi kumaha engke waktu mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti Paradi teh eling, mun mere leutik berarti henteu tegede ojo. Sopan kanu hajat nyebut teu eling. Cenah Bu Haji tapi cenah keur wayang mah da aya artisan ternyata teu aman seueur pamuda nu silih kadek parebut parawan ngan teu teurak da teu keuna. Ari wengian kadua cek teh bapak naon cenah ngapongdut sok aya di dieu pongdut ibu. Ari pongdut teh naon? Lain ari pongdut teh jelema ompong genut terpongdut ge sarua teu aman seueur nini nu kajerek nu kasirem kudu jarogen. Meleman katilu mah bapak minangkana kokocok ku pangajian ngonang abdi alhamdulillah ece keur pangajian mah aman eueuh kajadian naon-naon da jelemana teu daratang. Jiga di dieu we geuning beda jeung kana wayang ari kana pangajian mah nu dihareup teh nu karurang giji wungkul ece. Aki-aki metik wungkul. Nu geus berjalan tidak bergigi. Mata kahade bisi aya di Sukaresmi jelema ompong norolong huntu eueuh leumpang ngeureuyeuh nu kitu teh ece makhluk metik eta teh. Mas ibu nu dipehormat pangatur waktu pangalas salagara tos wengi teuing urang daregdekeun 5 menit we cekap lah. Awios ibu tong protes da amplop mah geus dirapet ieu. Sanes abdi mah butuh da ari panggung meuni gagah meuni jangkung ari susu teu kabeuli. Punten Paradi punten. Kapan ieu manuk atos mah kitu ibu da sesuai jeung kaayaan. Lamun ti beurang pantes ku cai herang. Ari ti peuting kieu bari hawa tiris manusia mah kunaon ece? Susu. Sok saroge ece ari ti wengi ka ece sok naroskeun cai herang naroskeun susu. Susu kan susuna eta mah geus jadi merek Sulaiman, susu lahir tetap nyaman eta. Nu dihormat para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus kasepuhan nu aya di lingkungan Kampung Sukaresmi. Sadayana aparatur pemerintah manawi aya Bapak Kepala Desa, Bapak RT, Bapak RW, jamaah nu hadir dina ieu tempat, wabil khusus sahibul hajat, sahibul walimah, Bapak Radi beserta Ibu Nengsih. Yang berbahagia kedua mempelai Cep ayeuna Andi sareng Neng Ayani. Ieu teh aya panganten teh aya. Aya. Oh aya kade bisi keur euneuh-euneuh dina ranyang gitu. Tadina marek didoakeun sing runtuh ranyangna. Untung aya di payun Neng Ayani sareng Cep Andi. Yang berbahagia deui ieu panganten hitan Neng Reza Agustian. Hah? Oh pamegat Cep Reja Agustian. Ieu teh ari Bapak Radina tos dihitanan teh acan. Oh atos. Abdi bade naros ka ibu, ibu punten ari dihitanan nyeri henteu. Buka. Ieu ka bapak, bapak ari dihitanan nyeri henteu, Pak? Henteu, aya nu nyebut nyeri anu henteu. Ngan tadi aya RW ka abdi ngaharewos. Acan Bu Haji dihitan teh nyeri, komu budak leutik atuh wajar ibu diajarkan ku Gusti Allah berdarah-darah sebagian anggota tubuhna dengan benda tajam pasti nyeri. Da cek RW ge cenah boro-boro ayeuna dikeureut ku benda tajam cacak kacepet ku sleting ge geus nyeri maratan jagat. Ngan kahade ieu ka bapak-bapak jangan punya prinsip komo deui ayeuna aya nu nyebutkeun cenah pamajikan mah teu ngarasakeun nyerina tapi ngarasakeun teh ngeunahna wungkul gagabah bapak. Justru aya ka nyeri ka beumberat ka bangbaluh nu teu bisa diraga badanan ku lalaki iwal ku awewe. Naon ece akang hamil. Di dieu aya lalaki nu pernah hamil ce? Aya teu aya? Sagagah-gagahna lalaki bapak mual mampu ngelekeun kagagahan awewe matak saku abdi ayeuna akang Pak RW Pak RT we lah ayeuna rek diburuhan ku abdi duit 100 juta bisi saeutik teuing urang tamahan 50 jadi 150 juta ngan kudu nyumponan tantangan abdi bisi abdi ayeuna teu transfer enjing akang hayang ayeuna RW duitna abdi rek nyeuh heula ka Paradi
tapi naon tantangan ti abdi awas RT jeung RW kudu mampu nyumponan tantanganna wadai tantangan ti abdi RT jeung RW kudu bisaeun hamil heula bisaeun moal ceuk nu ngaran lalaki sakumaha gagah-gagahna awakna jangkung gede sina bisaeun hamil moal aya tong lila teuing 8 bulan 3 minggu akang sina hamil moal bisa Kang tapi awewe tingali Bu sanajan awakna begang Kang awewe sanajan awakna garing ipis hidung hirup deui boro-boro hamil 8 bulan 3 minggu awewe mampuheun hamil da geus dilatih ku Allah awewe mah bapak mawa gunung 2 ge bisaeun naon gunung 2 teh nem osok ditawarkeun tara ku ibu kacaroge astagfirullahaladzim kudu eta teh ece kudu ditawarkeun komo ayeuna balik ngaji ece sok atuh bagikeun heula mun tadi ece keur sambutan ngaganggu we ayeuna mah gitu osok ibu ditawarkeun ka salaki ari uing ngawas tara tah engke mah kudu sok ceuk ece teh Bapak bade mamam heula bade memem heula Bapak bade tumpak heula bade tuang heula Bapak bade kopi heula bade nyai heula kudu kitu eta teh ceuk bahkan lamun ibu terang membaca gradina kitab Uqudul Izin lamun ibu balik ngaji memandang suami dengan penuh kasih sayang eta teh akur jeung melong Ka'bah kamu kah mah jauh ibu kudu mayarna ge mahal komo lamun teu boga duit mah umrah wae paling murah 25 juta hayang neuteub Ka'bah bari tawaf ece gaduh ganjaran rahmati Allah ibu tekan tos kamu kah matak ayeuna uing ngaos pandanglah suami dengan penuh kasih sayang kan hitung-hitung nurutan panganten mun panganten mah aya nih badegan bulan madu urang mah bulan alaeun aja oh tatap suami dengan penuh kasih sayang boga ganjaran ece sarua melong Ka'bah ngantong di pelong wungkul da mubadir ece kumaha atuh cium salaki nyium salaki balik haji eta teh akur jeung nyium Hajar Aswad Hajar Aswad teh benda surga batu hideung ayeuna aya ku Allah diizinkan di dunia nempel dina sudut Ka'bah sajalmi nu pernah nyium Hajar Aswad yakin ku Allah insyaallah bakal digusur asupkeun ka surga jeung Hajar Aswad ibu teu pernah ka Mekah matak ayeuna balik ngaji ti dieu salaki ringkus talian golerkeun we naluhureun kasur ku ibu teh jiwir ceulina ceuk teh cicing kitu sia salaki Aswad cium we menang 30 kali mah can kamu mau pipi ibu itunya komo salakina hidung maanggap we Hajar Aswad osok bapak eta balik ngaji pamajikan nyium bapak osok darah udah gitu zaman ayeuna makan awewe teh juga angkot kumaha setoran ka salaki teh dibere we duit 1 juta ku salakina sarena teh ngadangkat jiga bakakak dibere mah duit 5.000 ku salaki sarena teh nyangeyeng ditanya teh ku salakina mama elek mual haludang tapi insyaallah ya neng yani mah bakal menjadi wanita yang solihah ada neng yani istri anu solihah teh nurido kana naon bae pamere tinu jadi salaki sanajan di ibu ridho ku caroge dibere duit 5.000 sapoe cekap moal 10.000 atuh sataunan mahi moal Bu mahi belikan kana kalender sok simpen dina meja makan pira ku salaki datang ti sawah rek ngadahar Agustus gampang ku aca mah mun salaki nyai hayang susu geuat tinyuh Januari nyai hayang ngarokok gerelengkeun Februari nyai hayang sayur leog salaki ya aca dunia mataun wa khairu mata'i dunya almar'atu sholihah dunia teh perhiasan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang solih wanita yang solih wanita yang solihah yang pandai mengemas diri barang yang dikemas akan mahal harganya walaupun belum tentu enak rasa tinggal dikemas mah ibu ge meuni garelis ditium tak kudu kieu ulah keur ngaji wungkul mun liar ti peuting ibu kudu make baju anu muslimah tong nurutan jablay di panganaran make baju seksi bahaya komo di dieu mah usum kieu mah kebon wungkul leuweung sok ajaran ce liar ti peuting make baju seksi gagabah ayeuna mah loba orai kobra orai kobrana teh di karopeah ce sakali macok na teh sok ngabahayakeun eta teh hai parawan kudu eling ieu zaman geus guling beki dieu loba maling nate tengah sok bantuan Bu tong digenggam dina ti koro bisi setruk bekaskeun maling nate tengah
penting khususna ka kaum istri hirup kudu hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang celi model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeting ucing-ucingan kawin karek 5 bulan geus ngais orok huntuan naudzubillah min iya neng ayeni punten cek ayeuna Andi istri kudu bangga nu jadi salaki seandainya seorang istri bisa hamil 9 bulan lalaki sagadah-gagahna bisa ngangkat barbel besi 50 kilo kusorangan kaduga akang di mana geus cangkel mah pasti ku akang tadi encangkeun tapi awewe 8 bulan hamil ibu ngagegenol budak lamun tos karaos cangkel osok rajen di PHP-keun ka salaki osok tara pernah sukan ibu rek nyeuseum ya bapak mi HP heula tuh ibu ka mana-mana dibawa ka pasar dibawa ka pangajian sok atuh bantuan kang da capek ka pasar awas mun teu milu bantuan ngajawab burut ya balik ka pasar dibawa ka pengajian ka madrasah ka kebon ka sawah dibawa cek Andi tingali gerang keneng ayeuna ya Allah kang abdi mah sok kuatir kang kudu tingali ku akang teh tapakuran akang teh kudunya leuwih setia ka pamajikan bayangkeun ku akang pamajikan geus hamil 8 bulan urang mah ece rek sarege bingung posisi kitu salah kieu salah dibawa nang karak cangkeng beunang dibawa nyangigir sieun bahe dibawa nang ku paur bitu dah beuteuh nu antel kana kasur ari tarang jeung suku mangangkan matak sidik-sidik ku bapak pamajikan hamil 8 bulan sarena posisina nang kuban da jujulaeutan kabadug we ku salakina meusan muih kawas dangsing ya Allah kade cep ayeuna Andi suami harus menjadi suami siaga pecah ketuban pamajikan bukaan kahiji kadua kang ece ayeuna pamajikan cep Andi ulah diantepkeun bisi bahaya eta nu mere aki-aki deui nu cenghar gitu subhanallah pecah ketuban bukan kahiji kadua cek Andi neng ayeni gawat bawa ka bidan pira kurek dibawa ka warteg rek ngadondahar meureun saur bidan teges datang ka bidan sok neng ayeni naik kana ranyang nyamuhun da kana kenteng maluhur teuing sok atuh tarik napasna pasti da tarik tamang Agustusan heujeunkeun budak anu teh keluar tarik napas terus jangan menyerah eta rambutna geus ketingali waduh padahal rambut si ibuna keneh eta teh ya Allah cep Andi bapak kudunya ke pamajikan palebah dia ternyata ya Allah keajaiban ti Allah kemuliaan ti Allah waktu ayeuna ngalahirkeun nu jadi pamajikan melahirkan seorang anak ku Allah diberikan kemuliaan ku Allah diberikan kemujizatan keajaiban naon ece ajaibna lamun awewe tas ngalahirkeun kan 40 poe bubututanana bisa dipake deui dapat jep atuh pejep naon sababna teu saimang nu asup jeung nu kaluar sok ece eta nu asup jeung nu kaluar gede nu asup gede nu kaluar nu asup mah leutik gunul aya nu kaluar gede gondrong eta pejep kumaha tapi subhanallah waktu sarita cep Paradi setia menemani sang istri Ibu Nengsi waktu melahirkan ayeuna cep Andi makan eta maneh setia Bapak Paradi ngusapan tarang Ibu Nengsi saur Ibu Nengsi teh tiupan tong tarik teuing kunaon bau betul normal ieu mah mulos anger naon betul ieu mulos betul ieu mah normal aman subhanallah tapi eta setia na Paradi bari ngusapan tarangna Ibu Nengsi ok ngahareus tak tahanku melihat dia yang dicekam penderitaan istriku sukar melahirkan tangisnya sungguh memilukan melahirkan seorang anak cep Andi acan deui anu kadua anu katilu tapi ayeuna teu karaos nyeri dugikeun katilu bisa dipake deui ku Paradi alatan ada kemuliaan dari Allah mata kudu turutan ibu ajengan geuning loba budakna sae eta teh da ari nyieun budak teh sunat ngeunah nikmat
ibadah matak ajengan sok seueur budakna apaleun ibadah nu saeutik anak nama teu apaleun ibadah eta teh Cong. Tuh di abdi kamari malam Jumaah kamari saminggu ka tukang di panganaran tetangga di parigi imahna 3 tingkat rek dirampok terus ibu dirampokna gara-gara nu boga imahna keur aribadah. Tengah puting desa lakina lilir ditaros ku bojokna aku naon lilir lapar henteu bisi hoyong ngaleueut teu hoyong tuang henteu hoyong naon atuh nenen dibukakeun we kutangna teh ku pamajikanna ngagenyol desa lakina teh nenen teu apal imahna teh keur dikepung ku bangsa cek pemimpin bangsa teh intip ku saurang eta nu boga imah geus sarare encan pas diintip teh ibu ku saurang ternyata kalah geger bari lumpat tong tulus yang ngarampok imah ieu kunaon maneh jadi berangan jung bisi teu percaya toong inungna keur nyusuan anakna teh jangkung gede jaba kumisan gede kene anakna batang inungna segede kumaha bapakna seak teh ece teu tulus ngarampokna sionon makana bisi di Sukaresmi aya bangsat wayahna ece kudu loba nyusuan salaki ih teu naon ece da susu ece mah dijamin moal kadaluarsa ieu beda jeung ieu lamun teu dileueut ku abdi ayeuna isuk mah diisukkeun bakal bari hasem dileueut lamun dileueut dipaksakeun bakal nyeri patuangan beda akan lamun eta susu eta yakin eta mah berlaku untuk semua umur budak nyot aki-aki ngagengel kemasan elastis tidak mudah tumpah tinggal nyot tutup berwarna hitam bapak dijamin mual karatan ngantong aneh lamun dibawa nang karak nampuyak juga ceplok no sabab eta mah geus peot beda jeung anu neng ai mah neueur keneh mun eta mah dibawa nyangkere bahe dibawa ngarempel keplok mun ku akang malam Jumaah di obeng teu kapangih tong geger era lain leungit eta teh nyumput nah hanapeun kelek mun ku bapak dikenyot kalah nyelap dina huntu wajar kitung-kitung ngadahar baso urat subhanallah Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik sholawatullah sholatullah salam sadayana kaluarkeun surana ala toha ajib sholatullah mullah ala yasin habibillah sadayana sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sadayana sholatullah salam barokah mohon hadir di nayat Allah sallallahu Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah ala yasin habibillah iya sadaya jamaah doa namugi ijabah iya sadaya jamaah doa namugi ijabah sing sarerik angkat jaroh ka Mekah sareng Madinah sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah putra namugi solekeun rumah tangga harmoniskeun putra namugi solekeun rumah tangga harmoniskeun rizki namugi jembarkeun milik namugi agengkeun sholatullah salamu ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salam ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik shallu ala Nabi Muhammad mohon ibu tanpa terkecuali sadayana nu hadir di dieu angkat curug sadayana acungkeun telunjukna
acungkeun sok BM BSC bituti bikokom aya bikokom sok bititin aya bititin acungkeun curugna bituti bititi acungkeun anu teu diacungkeun eta berarti kelekna teh bau eta teh sok acungkeun ieu geuning naon curug teh hiji sabaraha curug Bu hiji na Allah wahdaniyat bidat sifatil af'al taya hak wajib diibadahan hanya satu Allah subhanahu wa ta'ala sok acungkeun curug bari sebat Allah sadayana urang tarik sing tarik terus luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya, tepuk tangan satu kali, sekali, dua kali, berkali-kali, luar biasa. Aduh hareupeun ngaji jeung murid TK mah kieu kita keprok-keprok tengah penting oge ih kapan ya GTK taman kadaluarsa. Ibu ulah bosan eling ka Allah akidah urang tanamkan dari awal la ilaha Muhammadur Rasulullah. Yuk urang bertasbih heula sasarengan sadayana subhanallah walhamdulillah Allah akbar. Mari disolawatkan dilakukan subhanallah wala ilaha illallah sadayana subhanallah alhamdulillah sok nu ditamong mah barokah bertasbih sadayana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha curug ngajung bersama Allah 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 ya Allah 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 ya Allah subhanallah walhamdulillah sukarasmi berpikir barokah di bumi yang kurang seandainya masuk masihkan dibaca batina tidur berfaat beriman ke Allah bertasbih memuji Allah 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 ya Allah 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 ya Allah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Neng Ai cep deden tujuan nikah urang teh hayang bahagia teh ulah babarengan jeung salaki pamajikan di dunia hayang tepi ka akhir. Syaratna cep deden urang hayang bahagia mihape sing kuat sing kuat naon Bu ari bagja teh kieu cep deden atuh ieu teh salah kuari ngaji candahar teh sok walelol cep Andi ibu jaba ari tas ngaji teh punten paradi abdi masuk capek lamun teu dibahanan teh geus rariweuh ka ditu kapan ieu mah pengalaman nu atas mah kitu Bu abdi mah di mana balik pengajian teh kudu hajat teh nu dibikeun teh tara duit wungkul sok aya nu sejena nu atos iman nu atos duh kaparadi mah da teu acan ieu mah abdi mah nyarioskeun pengalaman nu atos kitu ngan paradi omat ulah seueur emutan sok we ka nu atos geura nurutan itu abdi mah ngahaja ngobrol kitu teh ami aya persiapan bisi aya dahareun nu encan di kardusan ari bagja teh kieu cep Andi neng Ayeni lamun cek bahasa urang Sukaresmi mah boga pakaian weuteung dahar seubeuh imah pageuh pamajikan carang reuneuh kolor teu weleh bazeul da unggal peuting ngeureuyeuh sabalikna tina bagja neng Ai sangsara ari sangsara hate capek jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientrep ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirah balideg irung mepeg jeli budeg lengkah gejed awak geyeubed mata ruseb ditambah ku anak kabeh geringan nu gede TBC nu cikal amanel nu leutik cacingan nu bungsu bisul nu awewe conge ribu mak mata iman kuduku nah aya kitu cep Andi nusuk mata ngagoda kana imana loba urang canak we nu aya dihareupeun urang bapak nusuk ngagoda iman teh awewe ayeuna cep Andi ayeuna ningali neng Ai ditilik digigir lengik ditetep dihareup
siap disawang gitu kan lenyang dages di kereung mah bareng komo amin salapan